Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anu simkuring dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin medar carios enggal, nudag-nudag impian. Pihatur rebunuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseeur napi keun teung urang boh tinu sae sareng tinu awona. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Kanggo wargi sadaya anu manco kana yeu carios beyel khusus Kang Haji Eka, Kang Rusda, Kang Haji Wawan, Kang Haji Nana, Kang Ajat, Kang Engkus, Kang Syarif, Kang Wowo, Kang Sahabudin hapunten bilih seueur kalepatan. Mangga nyangga keun nudag-nudag impian bagian ka-4. Ari kaayaan keur guligah, kadodorong ku rasa timburu, campur jeung hate nu maksa kudu ikhlas nutur keun kana takdir hirupna, dipindo 2 kali oge ku salaki teh, pauting yeu maah ros mangarasana kurang keneh. Bari gegelehean dina tak-tak jeung ngusapan bulu dada nu cingkirintil. Salaki teh asa leuwih kasep, leuwih sembada. Tiap usapan kana awakna asa leuwih endah leuwih ti keur jaman pangantenan. Nambah asa-asa rekpok nepi keun eusi hatena teh da kabayang kumaha nyeri namun dada ieu dicabakan ku batur. Nepi ka ayeuna, ros mangan ukur bisa galecok dina hate, bari curucut deui cai panonna ngurucut. Tapi rek nepi ka iraha maneha kudu mendem rasa, nah rek nepi keun ka bakal maruna lunta ka Kalimantan ngorban keun perasaanana, seja nyinglar keun rumah tangga jeung salakina teu uruntak. Egois, hayang meunang sorangan muun kitu maah maneh, teh, Rosma. Teu inget kitu kana kahadeanana? Hatena mimiti galecok deui. Manehna terus lalonan hudang, neutok beungeut salaki nu keur ti berasare. Kaang-kaang, ampir ngaharewos, akhirna Rosma ngahudang keun salakina. Gugah sakedap, Kang. Rafli beunta terus digisik panonna. Aya naon, Neng? Geus beurang? Teu acan, tapi gugah heula sakedap. Jawab Rosma bari narik 2 leungeun salakina sina diuk. Aya naon, Neng? Bari diuk teh Rafli nanya deui. Sedengkeun Rosma sawataraan ukur niu teu panon jeung ngusapan buuk salakina nu cikeneh nanya. Perkawis, Bu Anita, Kang. Anita, kunaon kitu? Dewi, Rafli nanya deui, Romana rada kaget. Abdi tadi dicandak amengan ke Abu Mina. Terang di mana Akang Bobo, terang di mana Akang Ibak, terang di mana Akang Emam, terang di man. Suut. Aya naon ieu teh Neng, anu jelas atuh? Rafli megat omongan Rosma bari seuri jeung napel keun curug kana biwirna. Timburunya. Cing percaya ka Akang, diantara Akang jeung Anita ewoh nanaon. Ceuk Rafli deui bari narik tak-tak pamajikanana, didedet keun kana dadana. Abdi percanten, Akang moal ngalakukeun perbuatan nu nabrak agama, tapi naon deui, geus tong. Tapi, abdi rela, abdi ikhlas, abdi moal nanaon mun Bu Anita ditikah ku Akang.
Teuing kalepasan teuing memang eta putusan akhir nu ti tadi teupok Dewi dikecap keun ka Rafli. Sorana meni tarik, ngaleupas keun diri tina tangkeupan salaki bari terus manehna nyiuman biwir Rafli. Rosma corik ngawiwi, ngaleupas keun sumpek dina dadana. Keur Rafli sorangan, kecap Rosma asa nyentet nyeri pisan dina atina. Teu nyangka mun pamajikan ngahaja ngahudang keun teh rek ngomong kitu. Gus Pouting, tong ngalantur, Neng, dina enyana oge ayeuna maah caan waktuna dibahas, nepi ka akang nganggius keun tanggung jawab ka indung jeung ka bapa jeung muka saha-saha wae nu kalibat Gus ngaroga halarek maehan akang. Ayeuna, eneng sare, menta waktu saminggu, ke urang omong keun Dewi. Saminggu maah lami teuing, Bu Anita na ke Kabujeng angkat ka Kalimantan na atuh. Kalimantan? Rafli geus dikaget keun Dewi ku kecap Rosma cikeneh. Kegampang eta maah, isuk Anita urang tepungan. Ngan ayeuna Gus Pouting, eneng istirahat, kudu inget pancaan sehat benar. Akang oge perlu tanaga, isuk akang moal balik ka dieu, rek meres keun urusan nu penting pisan. Tapi guat Rafli mere jalan keluar, ngomong rek nepungan heula Anita, bari ngagoler keun sirah Rosma kana dadana. Rosma teu wani ngawegah, da apal sifat Rafli mun manehna terus ngomong Dewi bisa-bisa tungtungna sabulang bentor. Ongkoh manehna ayeuna maah geus rada tenang da bari caan tungtas gegeus ngarasa yen manehna geus bisa jadi Siti Khadijah, sabar waktu ngajurung keun Kangjeng Nabi ngawin Siti Aisyah. Saalus-alusna perhiasan, nyaeta istri nu sholehah. Heos aya nu ngaheos kana ceulina, papagon guru ngajina baheula. Waktu manehna keur leutik jeung indung bapana masih aya. Mun nu nyebut Gulis teh, indung bapana, rekanan bisnisna, tukang delman atawa tukang beca, eta maah biasa. Gulis, keur di mana? Tapi mun isuk-isuk, si godek nu nyebut Gulis dina WA-na karek luar biasa. Rek muka panto kamar mandi genepi keun ka atau jadi da milih lumpat kana kaca. Ngauntung bari ngusapan liang irung anu kembung. Di bumi keneh, badi ibak teras ka kantor. Geus kitu gancang ngajawab WA-na. KR. Karasa aya jawaban Dewi, tulisan wau jeung gambar kartun awewe keur ditaranjang malik ka tukang bari mawa anduk. Serenge Anita seuri bari gancang ngirim keun stiker kartun peureuh. Mau nang teu nginjau mobil? Rek ka pangalengan, wati si mincerong nungguan hayang digalentoran, cenah. Mau nang jawaban kitu ti si godek, nyel teh Anita ambek. Hayang nyepak, hayang nyiwit, hayang ngajenggut buukna, geu leuh. Tapi teu lila, ceureukeuk manehna seuri da pasti Rafli keur ngahiurewian Dewi. Nah teu ngajawab, teu meunang. Kajeu nari kitu maah, akang rek make Grab weh. Tapi caan dijawab gesi godek geus ngawe Dewi. Kitu bari dituntungan ku striker kartun nu beu ngeutna beureum. Tiasa atuh, tapi jajab keun heula abdi ka kantor. Sieun Rafli kaburu ambek manehna geuat nulis kitu ditambah bebeja tong ngahubungan Dewi da manehna rek mandi heula. Tadina dalang rek nyarita keun kumaha carana Anita mandi, timimiti muka baju, disabun, dianduk jeung sajabana, ngan teu kaci cenah, hariwang keuna kuspam. Matak dibujeng enggal naweh, wajah dengan air mata bahagia. Beres mandi jeung dangdan, karek kadenge Rafli datang, atuh Anita oge gancang nyadiaan kopi jeung beuleum roti di mantegaan. Raos teu.
Bari diuk, Anita nanya. Teu raos ari nu nyeuna teu ikhlas maah. Rafli ngagoda. Teu kiraum ngomong kitu teh da panona teu uing ka mana meureun nempona. Aduh. Tapi ngadada Rafli ngadu da teu disangka beu teungna diciwit ku Anita meni tarik. Hayu atuh ari, teu raos maah, kepang damel keun kuati, dikejuan di mayonesan, punten damelan abdi muan teu raos maah darumasa teu tiasa huan jieun. Heksiah, jigana Anita asli ayuna maah ngambekna da bari kitu teh manehna nyepak meja, terus miheulaan keluar ninggal keun Rafli nu nyakakak seuri bari nyelewe keun roti nu hijina Dewi. Tong bendu atuh, geulis. Geus kitu manehna oge lumpat, ngonci keun panto ti luar, beres eta karek nyusul Anita nu geus anjiu cleu hareu paun setir. Kadieu, akan mumawa. Anita turun, muter asup Dewi kana mobil, diuk di jok kenca, bari samutut. Tong ka kantor, langsung weh rek ka pangalengan maah, aku nanti simpang keun di Cikalong. Waktu mobil rek dipengkol keun ke arah kantorna, Anita malah ngomong kitu nu terus diturut keun ku Rafli, ngagas Dewi mobilna maju ngidul. Cikalong kaliwat da Anita embung turun, manehna malah rek nungguan di hotel Pangalengan. Da memang sabenerna maah manehna eueuh rencana ka Cikalong, tapi ukur alesan mungkul ngarah bisa lila niu teuk pipi Rafli nu semu hejo urut dikurut, bari meletet pura-pura sare. Nepi ka imah kolotna, mobil anyar wati geus ngajugruk di garasi, sedeng keun Bu Marni harita keur nyare keun Rafael di kamar Aisyah Adina. Sorangan ka dieu Nafli, eta geuning make Mercy, kamana Anitana. Bu Marni harita oge langsung nanya lalaunan dari si kadengeun kuati nu keur ngurutan suku Pak Apong di paviliun imah bari lalajo TV. Anita nungguan di hotel, Bu. Jawab Rafli ampir ngaharewos jeung terus ngajak indungna nyampur keun bapana sanggeus nyiuman pipi budakna. Ngadadak wae, sanggeus nempo budakna sare, bari ukur dipepende ku ninina, Rafli boga ide, rek gancang nuntas keun hiji-hiji sagala urusanana. Assalamualaikum. Di lawang hongliong antara tengah imah jeung paviliun, Rafli ngucap keun salam bari dongko si dekunya laman bapana. Waalaikumsalam, sorangan Fli. Pak Apong kacida bungaeunana dan nyangkana Rafli datang rek nyusul wati minantuna. Panganten anyar, manehna oge baheula kitu embung lila-lila jauh jeung pamajikan. Nyalira, Pak. Saya akan pandamel keun kopi atuh. Komo Dewi kadenge pisan anakna nyebutna oge nepi keun ka asayang kitu ka awati. Atuh serengeh Pak Apong nyerengeh. Sedeng keun wati, malahan asa heran disebut sayang model kitu. Cageur kitu gelona. Bari nyieun kopi, manehna ngagerentes da mimiti bingung kumaha engke nyikepanana. Teu lila, bari ngobrol jeung indung bapana, Rafli nyabut kabel video nu aya di handapeun TV, geus kitu diutak-atik heula sakeudeung samemeh kabel nu lain diasupkeun kana colokan hapena. Beres tidinya, manehna diuk Dewi gigireun indungna bareng pisan jeung datang nawati nu nangdeui baki kopi. Mun bisa maah maneh cicing Dewi di dieu jeung wati, mun embung ngahiji jeung ibu, jeung bapanya urang nyieun Dewi weh belah wetan oge pan lega keneh. Sanggeus kabeh dariuk, Pak Apong nepikeun kahayangna ka Rafli. Afi mah ayeuna kumaha saena ibu jeung bapa weh. Rafli ngajawab ancak bari nginum kopina saregot. Enya cageur jigana si koplok teh. Ariwati narimana lain Dewi.
terus urus kebon jeung pabrik, karunya Pak Asnawi da maju kolot bisi loba dibelejo keun ku anak buahna, soalna geus genep bulan ieu pabrik hasilna ipis pisan. Dek, omongan Pak Apong malah karasana teu ngeunaheun ke Urwati maah nu mimiti asa kadedet keun, padahal Pak Apong maah teu kitu. Kitu, Pak? Cobi urang Bapak sering ninggal siaran ekonomi gerah, ngarah langkung ngartos. Rafli Mairan ngomong kitu bari nyekel remote HP. Maksud maneh kumaha, Bapak maah teu ngarti. Pak Apong nyoba nanya da teu ngarti kana arah pikiran anakna. Ari Rafli lain ngajawab, malah mindah keun transmisi TV ke AV, diterus keun mencet hapena nu tadi di teun-deun di luhureun TV. Brai teh ka tempo film, nempo keun tumpukan kardus eusi enteh cap oji, cap enteh nu diproduksi di pabrik Pak Apong ditambah mesin sederhana paranti nyieun teh celup. Di gudang nu teu standarisasi jiga di gudang milik manehna. Di mana yeu? Vi. Saharita Pak Apong nangtung nitah film eta diputar ulang. Ari wati ka tempo beungeutna pucet terus rek ingkah tidinya ngan teu bisa dalau ngeunna kaburu dicekel ku Rafli meni pageuh. Rek kamana sayaang, ke aya lalakon sejen nu kudu dilalajoan. Mau nang ti mana yeu Fli? Pak Apong nanya bari depong-depong weh ngadiukut keun beungutna kana TV, ngan filmna kaburu anggeus. Kepak, dijelas keunana, calik Dewi weh heula urang antos film nu sanesna. Rafli ngejawab tenang pisan bari ngaret ka awati nu diuk dina kursi neku keun beu haungna. Teu wani nempo kana TV. Tah, Pak, ieu maah jalmina oge pasti Bapak kenal da. Rafli ngomong Dewi sanggeus nempo bapana diuk jeung beungeutna mimiti katingali geuneup. Film nempo keun wati nu karek kaluar tina mobil Avanza hideung, terus dikaleng kuroni bari dikawal dua lalaki jarangkung gede, asup ka lobi apartemen. Wati, Pak Apong teu sadar nyebut ngaran minantu nu dipikanya ahna. Minantu nu dipercaya bakal ngahampang keun hisapna di akhirat ku doa-doa nu bakal dikirim keunana. Enya jigana, Pak, minantu bapa nu pangsolehahna. Tapi sanes pakaraosan maah, minantu bapa maah pandi hijab, ari ieu henteu. Teu mungkin tiasa ditangkeupan ku pameget nu sanes mahrom namaah. Wati, eta mah jelas, panon ibu mah caan lamur. Indungna Mairan bari ngadelik ka Wati nu tita tadi ngantung wae. Keheula, sakedap aya nu langkung sae. Cok Rafli bari muter film anyar, ngagambar keun Wati keur kaluar tina mobil Pajero Sportna. Terus dikaleng kuroni nu sasakali bari leumpang nyiuman pipina. Astagfirullahaladzim, Wati. Pak Apong ngajerowok bari ngaliuk ka Wati nu geus eweuh dina korsina. Wati ngabelecet lumpat waktu Rafli keur mencet Dewi hapena di luhureun TV, dipake ka sembetan pura rek neun-deun gelas kopina Rafli. Tapi lain ka dapur malahan purat perot kana mobilna terus mangprung ninggal keun imah Pak Apong nu di jerona masih nuluiken lalajo film waktu Wati dibopong kuroni asup ka kamar apartemena. Sabenerna harita oge aya waktu keur Rafli ngudak, tapi dihulaku Bu Marni da kaburu nempo Pak Apong awakna lungli, dadana dicagap teh karasa renghap ranjuk. Reang ka kamar. Fli urang sina nginum obat jantungna. Bu Marni gancang nitah Rafli mawa Pak Apong ke kamarna da hariwang bisi kumahaonam. Entong Fli, Bapa teu nanaon. Wati oge antep tong diudak. Mending ayuna maneh balik, Bapa jeung indung maneh rek nenang keun fikir heula. Minggu hareup karek ka dieu Dewi.
Tapi Pak Apong cikeneh ukur rewa saharitaeun da gening bisa ngomong kitu bari terus nangtung, leumpang asup ka kamarna ditutur keun ku Bu Marni. Turut keun kahayangna. Kemuun ayana naon maahku ibu di telepon. Tapi teulila Bu Marni geus kaluar Dewi jeung ngomong kitu. Rafli sorangan teu loba tatanya, sanggeus nyiuman anakna. Harita oge langsung indit ngajemput Anita di hotel nu kaharanan gening Rafli manggihan indung bapa jeung wati teulila. Tapi sarua manehna harita teu loba tatanya jiga biasana, kusringna panggih manehna apal muun Rafli keur loba pikiran. Cak urang tinggal keun carita balikna Rafli jeung Anita maah. Ayeuna urang nyarita keun wati nu kabur ti imah Apong lain balik ka imah. Manehna malahan balik ka apartemen Roni nu harita kabeneran keur aya. Keur neleponan Rosma nu hapena geus saminggu leuwih teu bisa dihubungi. Teuing dipaehan atawa mungkin ganti nomerna. Tapi kudatang ngawati, Roni jadi kapopo hokeun mikiran Rosma teh da kaawati oge aya kabar nu sarua pentingna di tepi keun. Matak ari lol dina panto keneh, wati geus langsung weh digalentoran pipina. Cicing atuh Kang, cara peyeu. Ngan Roni salah ngaduga, nu biasana wati gumbira muun dikitu keun teh, ayuna malah molotot bari maksa turun tina gendongan Roni. Pameuli keun bir atawa Johnny Walker dihandap, haus yeu hayang nenang keun fikir. Geus kitu ati ngomong kitu bari nikeun kartu ATM-na ka Roni. Aya naon, sayang, mainnya beurang minum. Aya masalah? Mun aya masalah mending diobrol keun heula. Urang teangan jalan kaluarna. Roni nolak kartu ATM nu diasong keun kuati. Kang, iraha abdi tutah titah? Sakali yeu tong loba tatanya, gancang beuli keun. Hanjakal wati teu ampuh dileu-lewian da malah ngadedet keun Dewi kartu ATM-na kana leung-leun Roni bari ngadelik asup ka kamar mandi. Roni teu bisa nanaon da ongkoh karek sakali ieu wati kalakuanana model kitu. Matak manehna gancang turun ka lantai dasar ka tempat karaoke mang neuli keun sabotol Johnny Walker ke Urwatin waktu manehna balik Dewi teh geus mandi. Geleg gek, jika jalma kasetanan, inuman teh satengahna langsung ditohtor kuati tina botolna nu ditempokeun ku Roni bari seuri. Tadi neleponan awewe-nya. Ublek anyar. Geus kitu ati ngomong bari ngalungkeun HP Roni nu tadi tinggaloun laluhureun kasur. Enya, Rosma urut anak buah akang di kantor, aya bejata neuh nu kamari ieu bareng di baladah cenah maah geus dibeuli ku Anita urut pamajikan akang, rek mentaleuwihna. Roni ngajawab bari nyokot gelas rek nyicikeun inuman keur manehna. Terus, surat giri kebon enteh teh geus jadi, tinggal mayar. Mun bisa maah ayeuna da isuk nu rek meulina hayang nempo lokasi kebonna. Jadi, telepon ayeuna atawa panggihan, menta 25% uang di muka karek ku abdi dibawa ke alokasina. Yakin isuk bisa? Enya bisa asal nu 25% geus ditransfer. Oke ari kitu maah, mending ayeuna dipanggihan. Kadieu kunci mobilna, hayu. Roni meni sumanget ari ngadenge duit maah, harita oge langsung indit, teu sadar mun dirina keur diawas keun ku tatang jeong Tony. Titahan Anita nu kudu gancang nelepon jeong midiokeun gerak-gerakna da kesel pedah sababaraha surat tanah proyekna nu biasa diteun-deun dina berangkas geus raib dibawa Roni saacan manehna resmi dipecat ku Pak Ramlan bapana Anita. Keur tatang,
Dititah ku Anita maah tangtuna oge moal hese da kamari geus dijanjikeun bulan hareup dina waktuna bulilis pangsiun, pros marek dina keun ngagantina sedengkeun tatang engke diangkat jadi pagawe ngaganti jabatan urut Rosma anu kosong. Ari Roni harita geus ditungguan ku opat lalaki nu parlente marake dasi di restoran nu kaasup mewah sapanjang jalan Wastu Kencana. Tapi sang geus disampaurken, gening jalma eta teh lain jalma nurek ngagade kebon enteh jiga sababaraha kali jangjina dina telepon. Sayahti pangadilan agama. Tah putusan cerai paroni jeung tanda tangan yeuh tanda tarimana. Sing horeng manehna dijebak ku patugas pangadilan lantaran sababaraha kali dipanggil ku pangadilan tara daek datang pedah kamari-kamarina mediasi ganti rugina ka Anita ngayayai teu anggeus wae. Roni embung datang ka pangadilan tangtuna aya alesanana. Mun duit pamentana ka Anita teu ditedunan, manehna rek ngagantung-gantung proses ceraina ngarah Anita moal bisa kawin Dewi lantaran statusna masih kaiket perkawinan jeung manehna. Roni teu sadar mun pengacara Anita geus ngajukeun bukti anyar soal panyabab gugatan cerai, nyaeta kuayana manehna geus bisa dibuktikeun salingkuh ku barang bukti mangrupa video intim antara manehna jeung Wati. Keheula, Pak. Saya kudu nanya heula ka pengacara, tong maen todong wae. Roni harita neangan alesan da embung nanda tangan tanda terlema putusan nu geus ingkrah ngajelaskeun mun Anita teu dibere kawiban mere duit saperak oge ka urut salakina. Telepon wahayeuna, naon hesena? Pengacara Pak Roni geus ngundurkeun diri oge. Yeuh buktina. Enya, Pak tapi tong kieu atuh, kajeun isuk saya datang ke pangadilan. Ucing gering siah. Geus digampangkeun malah nyusah-nyusah maneh make ngomong rek datang ke pangadilan sagala. Aing geus lila neangan maneh teh rek ngabalicet Dewi atawa memang hayang diborgol heula. Petugas pengadilan jigana geus keuheul, matak ngomongna garihal bari popolotot. Nya ewo Dewi alesan, akhirna Roni narima kertas putusan eta jeung neken tanda tarimana. Balik lung lewi da karek kaluar ti restoran oge, gening manehna geus dipegat Dewi ku dua lalaki jarangkung gede nu mawa surat parentah penarikan mobil Pajero Wati nu harita dipake ku manehna, alesanana eta mobil caan dibayar. Dua kejadian nu nimpa manehna harita teu leupas tina pangawasan Rafli jeung Anita nu tiawalna geus aya di restoran, diuk di juru, naronggongan. Maranehna oge sarua nu teu sadar, keur diteu-teup ku Rosma ti kajauhan bari ngembeng cimata, nantung di tempat parkir, ngararasakeun ka nyeri dina ati. Ngarasa diteung tewingan ku salaki nu ngomongna poe ieu moal balik da aya urusan penting sing horeng embung kaganggu sapoe jeput rek babarengan sosonoan jeung Anita dununganana. Rosma aya di dinya, sabenerna maah teu ngahaja, tadi manehna keur dina beeca, rek barang beuli kaperluan dapur, teu ngahaja nempo mobil Anita asup ka restoran. Panasaran terus ku manehna dituturkeun. Nyatana rek dahar didinya jeung supirna nu gening disidik-sidik teh Rafli salakina. Teu lila didinya da sieun kanyahoan, manehna gancang balik ka apartemenna make taksi. Nyuh kana bantal bari sababaraha kali Dewi, ngutuk diri sorangan. Ros, kunaon? Lain yeuh pilihan maneh. Sabar jiga Siti Hadijah, samemeh maot ngajurungkeun nabi kawin Dewi. Tapi hate eda hate, teu bisa dibohongan, saestuna mun bisa maah. Mun bisa maah, salaki teh kapimilik keur sorangan. Salat istiqoroh,
salat mutlak, salat tahajud, mun maneh aya kanyeri, Allah maha uninganeng, ngarah ikhlas kana kasedihan nuwun nimpa ka urang. Ngan geus heos dewi wae sorakana ceulina, tapi lain papagonti guru ngajina. Ayeuna maah papagonti bumarni mitohana nu ayeuna maah geus karasakanya ahna. Rosma hudang, leumpang ka kamar mandi. Wudu terus salat sunat mutlak 2 rakaat. Enya Allah maha uninga dasarang sena salat, Rafli datang, nyarita keun naon wae nu geus dipigawena sapoe jeput ieu. Gusti, teu sadar Rosma ngucap keun robna. Kunaon neng? Rafli heraneun. Rosma teu ngajawab, tapi ngageledak keun Rafli sina sareenang karak. Geus kitu manehna nyiuman pipi jeung diwir salaki bari mudal keun cimata. Sedih lantaran dirina masih suzon wae, masih salah sangka wae ka salaki jeung ka Anita dununganana. Kunaon ceurik, lain gumbira maah, Anita tadi ngomong, rencanana bulan haruk, eneng bakal naik jabatan jadi kepala pemasaran ngaganti Bu Lilis, cenah. Rosma tambah nyeri ngadengena, tapi terus hudang, saharita manehna nelepon Anita. Punten Bu, ngaganggu. Abdi hapunten pisan, hapunten pisaan. Ngomong kitu sababaraha kali bari nginghak. Ewoh basan wulain. Matak ngabingung keun Anita nu teu ngarti naon maksud Rosma nelepon ngan ukur punten-puntenan menta dihampura bari kadengena dibarengan ku ceurik. Tapi lila-lila Anita sadar muun tina jalan hirupna aya nu salah. Ya Allah, gerentesna, terus nganaha-naha kunaon dirina make bogoh ka Rafli nu tiawalna nyaho geus boga anak pamajikan. Naha teu ka anu lian nu sakitu lobana da manehna teh teu goreng-goreng teuing? Ras kaadiri sorangan nu menta diserah keun kuroni pan lantaranana salakina nu midua hte jeung awewe lain, nyirina pan alabatan diturihan hinis. Bu ayeuna pisan meuli tiket pesawat ka Palangkaraya ke Urpageto. Isuk sakalian jieun keun berita acara penyerahan direktur, ti ibu ka Pak Ramlan Bapak Ibu, nya. Kade kudu meunang, pesawat naon weh muun Garuda ewuh maah. Inget kadinya, Anita langsung nelepon Bu Nina, staf keuangan kepercayaanana. Anita teu tega muun alatan dirina rumah tangga Rosma jeung Rafli, runtak. Hiji-hijina jalan ingkah mopohokeun pangabogohna tinu jauh. Tapi samemeh sare, manehna sakali Dewi muka keun gordeng kamar, ninung nempo Rafli nu keur nangtung muka baju di taman gigireun imah luat leet kesang bari ngusapan dadana. Kang, pileu-leuyan. Harewosna bari lalaunan nutup keun gordeng. Nyusut cimatana nu mimiti ngucur kana sisi irung ngaliwatan biwir ngecelak dina gado kana lahunanana. Ya Allah, samemeh meureungkun panon kadenge harewos nyebut ngaran robna bari inghak-inghakan. Raup weh sare. Naon, ibu tos angkat. 2 poe tidinya, Rosma kaget waktu rek ngirim keun berkas ke arohangan direktur. Dipegat ku Bu Nina nu nyebut keun Anita geus indit isuk-isuk tadi ke Bandara Suta naik pesawat Garuda Rut Jakarta Palangkaraya. Enya Bu, tapi tong melang, biaya berobat jalan ibu maah da tetep ditanggung kantor, Pak Ramlan oge geus nyahoeun. Bu Nina ngajawab marukana Rosma kageteun teh nyangka muun manehna siuneun ku masalah biaya pengobatan jalana. Oh, Rosma sorangan ngan bisa nyebut oh, terus nitip keun heula berkasna ka Bu Nina.
Geus kitu, satengah lumpat manehna ka jalan, megat teksi balik Dewi ka apartemena rek ngajak badami ka Rafli salakina mun kaburu maah rek diajak nyusul ka bandara da yakin inditna Anita gara-gara manehna nu nelepon pauting-pauting bari corik. Manehna yakin Anita geus ngorban keun perasaanana ngarah rumah tanggs dirina jeung Rafli teu kaganggu. Ibu, kedah kumaha atuh ari abdi. Padahal abdi mah tos ridho, tos ikhlas kang Rafli, ngawayu, asal ka ibu. Hanjakal waktu geus nepi, Rafli geus indit naek mobil umum ngadatangan imah Pak Amir. Urut kepala pabrik enteh oji samemeh diganti ku Pak Asnawi Bapanawati. Cenah malah lantaran manehna dituduh korupsi ku Pak Apong nu boga pabrik jeung kebon entehna. Gara-garana maah bapa harita teh teu bisa asup digawe 2 bulan lilana lantaran gering, terus sawatara waktu nu mimpin pabrik teh dilaksanakeun ku Pak Asnawi nu harita jadi wakil bapa, tah salila pabrik dipimpin Pak Asnawi. Teuing kumaha carana? Keuntungan pabrik jadi leuwih gede, malah naik 2 kali lipat. Jawab Pak Amir ngajawab Rafli nu harita nanya, naon sabab manehna diganti ku Pak Asnawi. Terus, nya gara-gara keuntungan ngalambung, Pak Apong nyangka mun salila bapa ngajabat geus nyokot keuntungan pabrik nu dianggap satengah keuntungan Pak Apong. Pak Amir rumasa teu? Rumasa? Na demi Allah teuing, cep Rafli, sanggeuk atuh ari bapa kudu maraban anak pamajikan ku duit ladang kitu maah. Moal barokah, cep. Enya tapi kunaonnya bisa kitu kauntungan bisa ngalipet sakitu gedena ari Pak Amir ngarasa korupsi maah? Ditanya deu kitu, Pak Amir malah seuri koneng, terus ngomong. Akhir-akhir yeu karek kafikiran ku Bapa Muun Asnawi ngahaja ngalipet ganda keun keuntungan pikeun nyingkir keun Bapa nu awalna geus mimiti curiga muun aya kebon Pak Apong sabagian geus leingit ngan lantaran kaluli-luli ku pagawean, Bapa poho wae rek menta ka ABPN nitah ngukur Dewi kebon teh. Naon, aya kebon nu leungit? Rafli karek kaget. Enya tapi karek curiga. Cok barudak ayeuna maah subjektif keneh caan objektif da bapa kaburu dipecat ku Pak Apong. Tapi rarasaan maah bener, cep Rafli. Coba weh da cep Rafli maah aya hakna, ukur Dewi gera, akur keun legana kebon nu aya dina barang inventaris jeung legana kebon hasil ngukur nu anyar. KBPN weh komo ayeuna maah cenah urusanana gampang. Maunang jawaban kitu, keur Rafli maah kamajuan gede, ibarat teori es, nu katempo ayeuna Pak Asnawi boga gudang enteh sorangan ukur luarna mungkul, padahal bisa jadi jerona geus ancur pisan. Sang geus nganuhun keun ka Pak Amir, manehna gancang nelepon Anita, rek menta tulung marengan tukang ukur ti BPN da yakin Anita mah geus warawuh da aya hubunganana jeung parusahaan manehna nu gerak di real estate jeung parumahan. Tapi hanjakal, Anita tara-tara tisasari, hapena hese dihubungi. Kamananya? Gerentesna bari muka WhatsApp-na, maca sababaraha kabar ti Rosma. Pamajikanana nu merenya homun Anita isuk-isuk tadi geus indit ka Palangkaraya. Atuh diengke-engke maah bilih ibuna kabujeng angkat ka Kalimantan, ras inget kana omongan Rosma, Rafli ngalekete leu-leus, ngajembutan buuk, lantaran geus ngalalawara keun jalma nu geus ngorban keun sagala-gala keur indung jeung kulawargana. Red kana jam, geus tabuh 11, lain susul-susul keunaun. Komo Dewi geus kitu indungna, Bu Marni nelepon nitah ayeuna pisan balik nepungan bapana. Cenah cok bapa,
Saminggu karek Avi meunang nepungan bapa teh, Bu. Teuing Vi, nyaho sorangan bapa maneh maah sok mawa karep sorangan. Ngancok ibu mah mending gancang tepungan, katempona otakna keur caang ayeuna maah, diisukeun hariwang kepoek Dewi. Ngadenge indungna ngomong kitu, matak Rafli harita kapaksa nganomer dia keun heula mikiran Anita. Manehna milih nyampeurkeun heula bapana bisi aya kaperluan nu teu eleh pentingna. Bejana pamajikan gering Fli. Gering naon? Harita Rafli jeung indungna kaget. Kakara ayeuna Pak Apong make enanya keun kaayaan Rosma sagala. Gening naroskeun Rosma. Ngimpen Pak. Rafli malikeun nanya bari seuri sinis. Haha budak ngora, teu ditanya salah. Ditanya salah. Langsung weh Pak tong basa-basi. Aya naon nitah Avi ka dieu, ngarah Avi teu kapeutingan uihna. Rafli embung lila da memang melangka apa majikan nu kuduna maah tong loba ditinggal keun lila-lila, bisi panyakitna ngadadak karasa Dewi. Kieu, masalah Pak Asnawi tong diungkit Dewi. Kamari manehna datang nepungan bapa. Masalah gudang di tukang un imahna, manehna ukur sok mawa barang nu reject, ruksak atawa kadaluarsa. Ku manehna ukur diala plastikna mungkul jual un ka tukang limbah, sedeng entehna dijual jadi pupuk ke urpot kembang. Sanggeus lila teu ngajawab Pak Apong ngomongna kitu nu ku Rafli teu tanggapan heula. Indungna nu rek protes oge ku manehna ditoel ulah aya reaksi heula. Milih cicing ngadengekekun bapana terus ngomong Dewi. Siwati oge geus weh. Cenah maneh geus teu suka, serah keun weh, masalah eta maah bapa ayeuna geus teu mempersalah keun. Teu ngaunah ku Pak Asnawi nu geus bela pisan ka kulawarga urang. Komo sabulan kamari maahpan penjualanana oge naek Dewi. Ceup Pak Apong Dewi bari nempokeun kalkulasina, terus manehna cicing teu ngomong nanaon Dewi. Atos nyariosna? Ceuk Rafli nanya, bari beungeutna geuneuk nahan ka ambek. Lain atos, jawab kumaha pendapat maneh. Ditanya kitu ku anak, Pak Apong rada nyeuneu. Pak mun rek ngomong kieu, teu kudu nitah ka dieu. Telepon ge cukup. Neakeun waktu. Rafli ngejawab teu kurang sengitna jeung teu nunggu jawaban Dewi manehna ngagejlik ninggal keun bapana nu percaya ka jelema hiji teh teu make aling-aling Dewi, poho kumaha nikepan anakna. Rafli. Tumbuan. Nempo Rafli ngejat, Pak Apong mudak nepi ka alawang panto, tapi teu kaudak da Rafli geus aya di sisi jalan keur naek kana mobil elf, rek terus balik ke apartemenna. Ngan pas turun di terminal Pangalengan, manehna tambah kaget pas nempo HP-na aya 5 kali maah telepon ti Rosma teu kajawab. Harita oge Rafli rek malik nelepon tapi teu bisa da HP-na lowat. Sedengkeun perasaanana harita maah asa baeda. Hariwangna ka pamajikan jadi manglipet, lipet matak gewat manehna nyewa ojek, balik Dewi ka imah kolotna. Di garasi kabeneran aya Mang Eman, supir pribadi kulawargana nu keur manas keun mobil. Teu anta parah, mobil sedan nu sok dipake bapana harita ku Rafli dibawa kabur. Sapanjang jalan Rafli jiga jelema sasah. Karek sakali ieu pikiranana panteng pisan ka Rosma. Ngan sanepina ka apartemen, pamajikanana ewo. Lembur kitu, sakedapan aya pikiran kitu. Tapi sanggeus nempo kana jam tembok, waktu geus nunjukeun jam 10 peuting, rarasaan teu mungkin. Moal kitu?
Salintas aya pikiran goreng, mun pamajikan ulin heula jeung. Astagfirullah. Ceuk manehna Dewi bari geuwat ngecas hapena da mun HP aya bestrean maah meureun rada gampil tatanya. 10 menit kaselang sanggeus HP ngeusi Dewi baterena, Rafli langsung nelepon pamajikanana nu saharita kadenge aya jawaban. Pak Rafli? Ieu Pak Rafli? Nya, ieu saha? Ngadada Rafli ngahlap saprak ngadenge sora nu ngajawab da jelas lain sora pamajikanana. Tek weh pikiranana goreng, pasti Rosma aya masalah. Abdi suster Ela ti rumah sakit Hasan Sadikin, Pak. Ibu Rosma didieuti jam 10 langkung, tat siang. Gal pakadieun. Saharita HP nu dicekel namurak. Rewas jeung asa dosa kacida, nu kasebut salaki nepikeun ka ateu nyaho pamajikan aya di rumah sakit. Rewasna Dewi nu ngajawab HP-na oge suster, pasti Rosma. Ya Allah. Belenyeng weh manehna lumpat, purat-perot ka rumah sakit. Bareng nepi, Rafli langsung ceurik di sisi ranjang, nyiuman leungeun Rosma nu keur engap-engapan sumutna dipasangan panyuplai oksigen jeung leunguna nu katuhu geus dipasangan infus. Rafli sakali yeu ceurik ngaguguk, asa teu pantes disebut lalaki nu kuduna bisa jadi kepala rumah tangga, ngaping, ngajaga anak pamajikan. Atos, Kang, Rosma tos ngalangkungan masa kritisna. Dek, dada Rafli asa aya nu nabrak. Rarasaan apal kana eta sora. Matak harita langsung cengkat. Anita. Harewosna bari calangap, niu teup Anita nu nangtung gigire unana bari ditiung anduk jigana karek ticai. Sedengkeun Anita saharita malah gancang nyekel leungeun Rosma nu biuka tempo ku juru panon, curug nangutek. Alhamdulillah. Ceuk manehna bari ngusapan harigu Rosma. Rosma sadar, Kang. Rosma memang satik-satik sadar. Panonna oge lalauna beunta. Bu. Kadingi sorana lemah bari neu teup Anita. Terus ka Rafli. Kaang. Enya, Neng. Rafli gancang usapan buk pamjikanana bari masih ramisak. Hampura Akang. Hampura geulis, Akang geus tamelaar. Rosma teu ngajawab tapi seuring ngagelenyu neu teup salaki. Asa reug-reug. Asa bagja mang taun-taun salakina tara nyebut geulis, ayeuna kadenge Dewi, malah hareupeun Anita. Perasaan aneh, ganjil jeung beda. Gening nyes keneh wae rasa timburu teh padahal mun eueuh Anita meureun manehna ayeuna geus ngajelempeng jengker sorangan di apartemen. Memang kudu kitu kajadianana, diurangna Rosma geus mimiti karasa leuleus jeung kacida puingna. Nelepon sababaraha kali ka Rafli teu diangkat. Rek nelepon ka Abu Marni teu wani. Harita hiji-hijina jalan ngan ukur kalintas Anita, dununganana nu kabeneran karek pisan nepi ka bandara. Bu punten, bilih abdi aya nanaon pang. Ukur eta nu bisa dilakukeun. Geus tidinya maah manehna teu inget nanaon Dewi, nyaho-nyaho ayeuna geus ngajoprak di dieu di baturan ku salaki jeung dununganana. Jam 10-an, Rosma nelepon, punten-puntenan bari sorana kadanguna lemah pisan. Untung abdina teu acan lebet kana pesawat, matak enggal miwarang bunina ka apartemen sina ngalongok dararaosan Rosma jigana ngadadak panyawakna angot Dewi. Anita oge ngajawab kitu waktu ditanya ku Rafli kunaon aya keneh di dieu da sakanyahona pan geus indit ka Kalimantan. Atuh teu jadi kitu,
Atawa ngahaja waktuna diundur heula? Rafli nanya Dewi. Tapi nu ditanya teu ngajawab, malah narik nafas panjang, terus diuk gigi reun Rosma, nusapan deu leung-leuna sakeudeung, geus kitu pamit Rafli, ngomong narek balik heula. Wengi yeu akan di dieu, keun enjing abdi ka dieu Dewi datos janji sareng Dokter Edward nu bade ngabantos ngadongkap keun dokter ti Singapura, narekahan Rosma supaya tiasa diobatan. Kitu ngomongna samemeh ninggal keung Rafli jeung Rosma nu saharita kaluar cimata sanggeus ngadenge Anita ngomong kitu. Bu, teuing nyeri teuing bagja, Rosma ngan ngarasa dadana tambah sumpek kumaha Dewi carana nying hareupan Anita anu sakitu ikhlas jeung bela ka amanehna. Kitu Dewi keur Anita, lain ku hayang-hayang teuing balik lain ku hayang-hayang teuing mere kasempetan ka Rosma jeung Rafli ngarah bisa ngobrol laluasa duaan. Lain eta, manehna ngan bingung kudu ngajawab kumaha ka Rafli mun sabenerna manehna biurat ninggal keun kota Bandung teh. Teu kabayang di Kalimantan hirupna kudu kumaha. Ibarat hayang ngaleupas keun panah tapi jamparingna kacang reut ku tali anu pageuh. Ku lalaki nu cikeneh. Cikeneh pisan kadenge nyebut keun geulis ka Rosma. Penya manehna oge pernah disebut geulis, tapi kecapna ku kecap heureu, beda jeung nu kadenge dieu, karasa mawaka dieu-deuh tina atina. Kaang. Cimata geus ngecat Dewi, pikiran indit jauh saharita nyorang Dewi. 2 poe ti harita. Dokter Edward ngajak ngomong di luar bangsal ka Rafli. Saya sudah bicara per telepon dengan Bu Anita, soal koordinasi dengan rekanan dokter saya di Singapura, ternyata rekan saya di sana juga sama, belum bisa mengatasi penyakit kanker sumsum seperti yang diderita Ibu Anita sekarang. Bari diuk dina kursi nu ngajajar di koridor, Dokter Edward mimiti muka obrolan. Terus selanjutnya gimana dok, untuk menyelamatkannya? Rafli rada ngahanjakal keun tapi rek kumaha Dewi? Satu-satunya jalan, ya kemoterapi yang harus dijalani rutin sekitar sebulan sekali. Di sini? Ya di sini. Besok pasien silahkan dibawa karena analisa medis, sementara tidak ditemukan penyakit lain. Sekalian kalau memang setuju, pasien di kemo, besok juga akan saya buat jadwalnya. Oh iya, dok. Tapi kalau boleh, ada tidak makanan atau minuman yang dilarang? Tidak ada yang makanan sehat dan menghindarkan sehingga pasien sedih apalagi putus asa. Oh ya satu lagi, perbanyak istirahat. Ya dok, terima kasih. Ada lagi, hampir saya lupa. Bicarakan dulu baik-baik karena kalau orang di kemo, psikisnya cenderung rapuh dan sensitif. Ya dok. Geus kitu maah, terus dokter oge ninggal keun Rafli bari samemehna ngomong. Sabar, penguat istri itu lebih tergantung pada suami. Cenah bari nepukan tonggong Rafli nu harita ngalegeda keun tonggongna kaasarandean kursi, bari ngabayang keun jalma nu ngalaku keun kemoterapi nu pernah kalalajoan dina TV. Terus aya kena hiji nu jadi tanda tanya, kunaon Anita tisaprak kamari ninggal keun rumah sakit, datang Dewi. Tadi ku Rafli ditelepon oge di reject, di WA sarua teu dibales, jiga ngahaja ngajauhan. Akang mending ke Abu Mina, bilih anjeuna oge teu sehat ngan teu wantu neun nyarios. Rosma surti waktu, Rafli ngomong ke amanehna nyebut kunaon Anita kabarna Dewi. Neng moal nanaon ditinggal keun sorangan?
Masalahna akang rek menta tulung, supir di kantorna titah malikeun mobil bapa nu kamari dipake ku akang kadieu. Teu, Kang, abdi mah rido asal urusan sareng ibu maah. Ngan kademuun katinggalna ibu teu sehat tong diganggu, hawatos. Rosma ngomong kitu teh nguat-nguat maneh da angger heit mahmun sek nyang harupan sagala masalahna bisa kusorangan, embung ditinggal keun Rafli teh nu komo awak keur gering kieu maah nempo salaki teh asa leuwih kasep, asa leuwih gagah, du Gusti. Sedeng keun Rafli, otakna geus asa beulah, lain ngan ukur mikiran perasaanana mungkul nu mimiti midua antara Ka Rosma jeung Anita, tapi kesel oge ku sikap bapana nu masih sakarep ingsun jeung mereka deweng ditambah mikiran kumaha ke ngabagi waktu keur ngajeblos keun jalma nu pernah ngaroga halana. Pakademun ditanya, beja keun mobil dibawa ti apartemennya. Rafli papadon kitu ka supir anak buah Anita samemeh malikeun mobil balana ka Pangalengan. Sedeng keun Anita, ku datangna Dewi Rafli ka imah asa ngabaladah Dewi katineung. Anita gulis, caan waktuna urang make perasaan. Kabayang harewosna Rafli waku manehna kawin jeung Wati. Gulis cing ati-ati, di bumi aya nu ngantosan. Kabayang Rafli di imah, manehna pura-pura ambek-ambekan rek indit ka kantor. Kabayang waktu Rafli keketepan ngaliwat sorangan di dapur. Kabayang waktu Rafli gering di kompresan, terus bibirna dicium ku manehna. Kabayang kabeh. Suluyan soloyong dina panona. Rafli nu ayeuna geus aya hareupeunana, kikup jiga jalma karek panggih teu nyaho kumaha carana ngamimitian ngobrol. Ngan kahayang mah manehna ulah ditanya Dewi jadi henteuna ka Kalimantana da sadar, manehna teu nyaho kudu kumaha ngajawabna. Kang, abdi bade kaluar heula, upami akang bade istirahat heula di dieu, kunci simpeun we handapeun kekeset. Nu dipikir lain, nu diomongkeun lain. Anita asup ka kamarna nyokot kunci mobil, belenyeng weh keluar imah ninggal keun Rafli nu teu lemek teu nyarek ngahuleng dina kursi. Manehna nyaho Anita ngahaja jiga embungeun panggih da teu biasana keluar imah ukur make sendal jepit. Tapi Rafli geuwat mutuskeun kudu kumaha nyang hareupanana. Manehna lompang muka kulkas, tapi kulkas jerona parompong. Matak terus keluar naek beeca, meuli daging steak, kentang jeung kacang polong ditambah kecap jeung saos tiram di mall Matasianu saterusna diasakan dina microwave. 2 jam sangeusna ka tempo Anita geus balik Dewi, langsung asup ke kamarna. Tok tok tok. Neng, gulis, keluar heula sakedap, akang aya picarioseun. Rafli seuri leutik, teu lila ngetok panto kamar bari ngomong kitu. Tok tok tok, neng gulis. Lantaran lila panto diketok Dewi. Teu lila panto dipelengekeun ti jero. Bade nyarios naon? Bari ngelol Anita nanya. Kaluar heula atuh, engke karek dicarioskeun. Cok Rafli seuri bari ngadorong panto sina muka. Geus kitu nutun Anita, sina diuk dina kursi meja makan nu di luhurna geus aya steak, kentang goreng jeung kacang polong digelar dina piring. Kadaharan pangebeuki Anita. Anita ngabelengep waktu steak dikereut terus dihuapkeun ku Rafli kana bibirna. Raos, teu. Anita teu ngajawab salain neuto panon Rafli, dadana karasa ngaguruh ku kabagjaan. Raos. Jawabna laun bari nyokot peso jeung garpu, dahar sorangan bari suraseuri. Sabulan tidinya balik ti rumah sakit, di apartemen teh ngan tinggal duaan.
Teuing pangaruh obat, teuing naon, tita di oge Rosma maah sarebari katempona guling gasahan oge. Anita teu bisa ninggal keunda karunya nempo Rosma di kemoteh jiga nu nyeriun. Sedeng keun Rafli, sanggeus nganteur keun ti rumah sakit ka apartemena Dewi, kapaksa balik kudu heula ka Pangalengan, nungkulan acara halal bei halal. Pak Apong jeung Bu Marni nu rek ngalaksanakeun umroh minggu hareupna. Rafael, Kasep, di mana, Rafael? Geus katilu kalina, kadeng ku Anita, Rosma ngalindur ngan ngagiro ngaran anak nawai. Cing sabar Ros, ibu janji ngurus Rafael sakuat tanaga supaya salasna deukeut jeung anjeun. Keretek hate Anita bari ngelapan Dewi kesang tiis tina tarang Rosma ku anduk baso. Rosma sorangan terus lilir, jigana geus seubeuh sarena atawa kahudang keun ku sora klakson mobil di jalan nu kabeneran harita maah keur macet. Bu, teu acan uih? Rosma nanya sanggeus nyaho aya Anita diuk di sisi ranjangna. Ke, Rosmun Kang Rafli geus balik Dewi ti pangalenganana. Jawab Anita bari ngabebener simbutna Rosma nu teu lantis. Ker. Teu lila kadenge hapaena Anita disada. Halo. Enya. Anita ngan kadengeuna nya-nyaan sabaraha kali, intervalna kadang rada lila kadang sakeudeung. Terus mikeun hapena ka Rosma nu ngabejaan mun salakina balikna rada peutingan rek ngabahas heula masalah ngurus pabrik jeung Aisyah da gening balik umroh teh Pak Apong maah rek langsung mariksa jantungna di Singapura di baturan ku Bu Marni jeung Aisyah nu ngarti seluk-beluk urusan ka luar negeri maah. Paling penting jam 11, akang balik. Kitu pangahiran Rafli ngomong ke Rosma. Rafli memang rada lila di imah kolotna teh da pentingna keur mikiran kumaha alusna ngurus pabrik sanggeus sawatrara bapana EWO, jabatan komisarisna dilimpahkeun heula ku Pak Apong ka amanehna. Tadina Rafli rek nolak ngan ku Aisyah dilelemu kudu narima. Tampi heula Kang, tong-tong ngagugulu emosi. Abdi terang ti ibu, soal akan kesel gara-gara bapak masih melaan wae Pak Asnawi. Abdi pasti ngabantos. Aisyah ngomongan kitu nu terus dipikir-fikir aya benerna. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Sugan weh ku sababaraha fakta nu aya engke bapana robah pikiran. Nyamun kitu maah, akan maah paling menta waktu maun bisa maah bapak tahan rada lila ke di Singapurna supaya akan loba waktu neangan borok di pabrina. Akhirna Rafli narima bari ke uhuul oge, pedah biaya halal bihalal biayana nu puluhan juta beakna, ditanggung kabeh ku Pak Asnawi. Bisaan Pak Asnawi maah, cenah biaya halal bihalal ladang ngagalang dana ti para agen gede. Otakna encer, kreatif teu ngandel keun duit parusahaan. Bapana ngomong kitu sanggeus neken surat kuasa palimpahan jabatan komisaris ka Rafli. Nya jarang jalmi kreatif kitu teh, Pak. Caan oge Rafli ngomong, Aisyah miheulaan ngomong kitu, ngahaminan bari ngajejek suku Rafli, lan ceukna nu urat deu heungna ka tempo mimiti raranteng. Akan maah kantun ngagoongan Pak Asnawi teu kedah unggal dinten dongkap ka pabrikna. Cing percanten, Pak Asnawi maah tos pangalaman, urang-urang maah ngora keneh moal tiasa ngalangkungan. Leres teu, Pak. Ta dengekeun Fli adi maneh, bubuhan kuliahna di Jakarta, otakna encer teu suzon, curigaan ka abatur jiga maneh.
Mun sek lain ka kolot sorangan, meureun Pak Apong ditalapung maah ku Rafli nu harita maah ukur seuri bari terus nuntun bapana ka kamar sinasare. Hihihi. Balik ti kamar, Aisyah ngagabruk tonggong Rafli nu jamedut ngakot manehna nepikeun ka kamar Rafael nu keur dipepende ku ninina. Rekening abdi tos dikirim ke HP akang. Minggon payun maah aya meureuwun. Hihihi. Aisyah masih terus ngoconan lancok nu ayeuna maah katempo geus aya seurina. Rafli nu 3 poe sanggeus indung bapa jeung adina indit ti imah, rerencepan make leungeun Anita, ngukur Dewi pakebonan enteh milik bapa napi keun diakur keun jeung sertifikat HGU inventaris pabrik nu aya di berangkas bapana. Isukna Dewi, Rafli geus meunang Dewi informasi ti Pak Amir nu ngabejaan titah nepungan karyawan pabrik urut kapercayaana. Ngaranna Dudung. Cenah dina telepon diteruskeun ku SMS nu nulis alamat imahna. Masalah mandor, Pak. Pak Asnawi satewacan Pak Apong halal bihalal, mandor kebon diwajibkeun iuran 1 juta samandor, saurna kanggo ngadamel saung keur karyawan petik istirahat, ngan abdi kirang percanten mainnya keur saung kedah iuran pan eta maah kawajiban pabrik nu ngayakeun. Kang Dudung, mere informasi eta. Bener-bener matak ngagetkeun Rafli nu harita langsung weh curiga mun duit hasil pungutan ti mandor dipake nutupan biaya indung bapana halal bihalal. Ya Allah. Hati Rafli ngalenggis, mun enya teh, sarua weh geus ngantep indung bapana ibadah umroh dianteur ku duit ladang ngakaya mandor anu gajihna teu sabaraha. Hiji Dewi Pak, awas keun para satpam, ayeuna ampir sadayana digentos ku jalmi alanyar. Salangar ayeuna maah Pak, satpam teh, rekrutan Pak Engkus tangan kanan Pak Asnawi. Engkus? Pak Engkus digawe di dieu. Rafli tambah kaget. Muhun, nah datos lami atuh, Pak. Personalia, Kepala Pemasaran Ogepan ayeuna maah tos digarentos, ti saprak Pak Amir dilirenkeun digentos ku Pak Asnawi. Ngadenge Pak Dudung ngomong kitu, Rafli meni calangap. Gening leungeun Pak Asnawi ayeuna maah kanyahoan geus jiga gurita. Pantes mun Pak Asnawi bisa ngalakukeun sagala hal di pabrik bapana teh laluasa. Kabeh informasi eta nu saterusna dibadamikeun di apartemen jeung Rosma sarta Anita. Nya utamana maah jeung Anita nu jaringan pergaulanana loba ditambah rek nginjeum danana heula keur ngabiayaan sagala rencana nu bakal dilakukeun dina waktu anu singkat kudu beres. Samemeh Pak Apong balik Dewi tina umroh jeung berobatna. Ngukur tanah ratusan hektar bari jeung teu sablok ku BPN. Riweuh Kang, moal rengse sasasi. Tapi caana naon oge, kasulitan geus ngahalangan. Teu sagawaya. Kedah permohonan heula, tos kitu dipelajari keabsahan sertifikat akur henteuna jeung catetan nu aya di desa sareng nu aya di Kementerian Kahutanan. Cok Anita Dewi nuluikeun omonganana. Nya ogenya. Tapi coba tuh teangan bombolongan sugan aya cara nu lain? Aya, mung jalan pintas-pintas mungkul keur sawataraan ngayakin keun polisi mun engkerek dicandak ka jalur hukum. Naon tah? Foto satelit, nyuhun keun tulungna ka Badan Meteorologia sareng tanapi foto udara urang menta tulungna Angkatan Udara eta oge sugantiasa. Terus masalah ngayakeun jalma keur ngalindungan akan di lapangan kumaha? Gampil eta mah, enjing mun abdi diangkin ka bumi. Akang bade turun tangan nyalira kitu?
Tos weh serah keun ka polisi, abdi mah hariwang ngadanguna oge. Rosma nu ti tadi ukur ngadenge kekun obrolan Rafli jeung Anita, kakara milu mairan. Caan bisa ka polisi Ros, mun enya Pak Asnawi ngagelap keun tanah jeung duit parusahaan kudu nu boga pabrik, Pak Apong nu nyieun laporanana. Pan tadi Kang Rafli ngomong, Pak Apong masih kapepende ku Pak Asnawina. Anita menjawab keun, bari nyampur keun jeung ngusapan buuk Rosma nu diuk di sisi ranjang. Tapi, pan. Tok tok tok. Caan oge Rosma anggus ngomongna, panto kamar apartemen aya nu ngetok tarik pisan. Saha, meni teu sopan pisan keketok teh. Rafli ngomong kitu bari leumpang muka panto. Karek oge melenge, panto geus didorong ti luar. Lalaki sapantaran Pak Apong nerobos asup ka jero. Ditutur keun dua lalaki jerangkung gede make saragam safari nu langsung ngajega tukang ngeun kolot eta. Sikepna meni siaga pisan. Jadi kieu neng, daek dibujang keun keur ngabelaan lalaki pangangguran. Urut tukang kebon pirage. Datang-datang lalaki kolot teh langsung awong-awongan ngomong kitu bari nangtung, curugna nunjuk ka Anita nu biu katempoeun keur ngusapan Rosma. Pa. Anita turun tina ranjang rek ngarangkul eta kolot. Cicing didinya. Ari eneng hayang nanaon, mingpin parusahaan di dieu embung, ngomong hayang mingpin di Palangkaraya teu indit-indit. Rek maehan usaha urang. Sakalian weh paehan bapa. Kolot nu datang teh jigana Pak Ramlan, bapana Anita nu kamari karek balik pisan ti Kalimantan di bejaan ku pamajikanna namun Anita geus saminggu leuwih teu ngantor puguh Dewi ka Kalimantan maah ditungguan ku Pak Ramlan unggal poe oge teu embol-embol. Pak dangu keun heula atuh. Anita karek ngajawab bari leumpang ngaliwatan awak bapana, nuntun leungeun Rafli ka tempat manehna tadi diok, gigireun Rosma nu beu ngeutna ka tempo pias. Pak dangu keun, ieu Rosma istrina Kang Rafli nu nuju udur kanker sumsum. Ieu Kang Rafli tilas manajer keuangan perusahaan swasta, S2 Pak, sanes ukur tukang kebon. Sanes kangoni tilas kepercantenan bapa nu nganggo ijazah S1, na bodong sareng tukang zina. Geus kitu Anita ngomong meni Norweco teu kurang tarik jeung sora bapana tadi. Sareng hiji Dewi, abdi bogoh, abdi nyaah ka Kang Rafli. Sasih payun tadina bade dipiwarang ka bumi, ngenal keun ka bapa sareng ka mamah. Sareng aya hiji Dewi, abdi alim dijodokeun ka Pak Samsul. Anita ngomong kitu bari terus leumpang narik leungeun bapana kaluar ti apartemen ningga keun Rafli jeung Rosma nu saling teu-teu. Olohok. Kang tutur keun ibu, bilih kumaha onam. Keun weh abdi maah nyalira oge. Rosma nu mihulaan nyikepan kajadian bieu. Manehna kataji ku omongan Anita anu karasana teu weleh hayang mantuan Rafli nepi keun ka awani ngomong kitu ka bapa sorangan. Memang aya anu ngajeletit kana ati waktu Anita anu terus terang ka bapana, bogoh jeung nyaah ka Rafli, tapi nyerina ngan satik dibanding keun jeung sikepna nu bebeakan mantuan ti mimiti ka amitohana, dirina komo Dewi ka Rafli salakina. Bu, abdi mah Rido gaduh maru ibu maah. Ya Allah. Gerentes hatena bari panon nutur keun tonggong Rafli nu leumpang kaluar rek nutur keun Anita dibawa ka mana. Tapi sanggeus di luar, Anita jeung bapana geus teu ka tempo ringkangna, ukur HP-na ngageter, tanda aya WA atawa SMS anu asup. Dibaca teh ti Anita. Kang antosan, tong kamana-mana heula.
Hapunten kituh Ka Rosma, tadi abdi ngahaja nyarios bogoh ka akang payuneun pun bapa, ngarah tong maksa wae ngajodokeun abdi ka apa meget nu teu dipisuka ku abdi. We anu saterusna dibacakeun Ka Rosma sanggeus Rafli balik deui ka apartemen. Sabarnya, Neng. Naon nu kedah disabaran, Kang? Ngalawan takdir. Sanes lawan-lawan keuneun. Jawab Rosma bari seuri, terus nyium pipi salakina. Maung-peung hirup keneh, maung-peung aya tanaga keneh, manehna nu saterusna nagih nafkah batin ka Rafli nu harita maah teu kabe uratan da isuk pagito maah pasti hese neangan waktuna ku bakal sibukna ngalawan Pak Asnawi. Duh hapunteun gantung dangweun, rupina dugi ka dieu heula, enjing urang teraskeun episode salajengna, permios.